kos gitu. Jadi eueuh ngahidap hidmatan mah atuh moal jadi-jadi wali. Lantaran naon? Henteu bisa di diri urang ngatur urang teh aing teu takabur tah henteu, coba dititah ku guru. Tah bersiam. Tah gali. Namun urang boga rasa, "Bu, aing diteu kitu." Can jadi. Kuduna geus endek ka Allah padahal mah, tapi diukur ku guru heula. Hidbak data ka guru lamun geus ku guru geus luluh jasa titah kieu daek titah kitu daek kieu kitu. Guru ge nitahna teh geus macem-macem bae geus nu aneh-aneh bae. Nu aneh-aneh teh anu urang anu di luar pemikiran urang nitahna. Tajieun sumur Gusti tah. Geus dijieun sumur. Salah teh sia, kurang gede. Gedean deui. Gede teuing pindah sia, malah geus-geus. Sebab lah henteu dimaksud sumurna henteu dimaksud, nu dimaksudna ieu ngabdikeun diri ngahambakeun diri. Endek dibilukeun mah ka Gusti Allah. Ai urang mah lain yen sumur beneran. Aju ka ditu najat pam napang neangankeun ku sia. Ulah jat pam satelit. Eueuh duitna, neangan atuh sia. Tuh. Kitu tah. Aja dipake sia na maulah milu mandinya aing bae. Tah mah Firaun tah mah kitu mah. Di luar lain maksud dunia mah lain mun nyeun empang teh dimaksud empangna nyeun sumur teh dimaksud sumurna lempang sia ti dieu ka Banten balik deui ka dieu ulah make sendal pijeun teh sendal sia pijeun ulah make sendal geus engke lamun lempang bae teh make sendal di jalan meuli sendal kanyawan tah ku guru ayawan tah guru tarekat mah lantaran geus usul kanyawan ke balik deui ka dieu dicarekan sia kita ulah make sendal meuli goblok sia. Cik aya Mamat nyahoti man lah sulah ngomong naon sia. Balik deui sia ka ditu. Balik deui. Teu dimaksud kitu na teh. Jadi naon ya sadar sapan urang mah ieu ku ari teu bisa sadar. Teu bisa sadar salat bege salat. Urang mah henteu sadar bahwa urang keur salat. Jadi berarti kumaha? Fokus. Da ieu ge pantengkeun ka Gusti Allah. Dibere urang teh tah bag-bagan muraqabah teh ieu keningkat sok rasakeun geura rasa hidmatna ka guru sok ladenkeun awak urang ka guru satungtung guru encan tah eureun terus ngaladen ka guru andai kata titah ulah salat ge ku guru berani kos kitu bae titah ulah salat ge berani bae dumantak Muhammadiyah mah tah cenah ajaran mikung tah kos kitu mah cek Muhammadiyah, cek Persis, dia mah keur carita, moal aya nu itah eureun salat. Moal aya, ngan paling ge kieu, engke guru tarekat teh, begitu rek berjamaah sih bola berjamaah. Ulah, ti itu bae gawean. Geus gawean. Ke ditingali jam 2, kadinya deui ngan teh. Begitu baheuna rek bebeja ulah ka salat, cenah teh eta bae pager bereskeun lah. Sering geus mepet jasa jam 2, set jam 3, jam setengah 3 kadinya. Ya geus lain iya urang geus empot-empotan bae kaburu moal di salat aduh teu dicoba bae tah ku guru teh kira-kira bangsa 10 menit deh geran salat sia gitu amo mungkin nya urang lah sakalian mah ke jeung asar jadi guru teh kos kitu teh pokona mah nyeri hate bae urang lamun guru boga guru tarekat teh nyeri hate jasang ke lain lalagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajelaskeun bahwa wal narji ila ma kunna bisadadihi minal isyarah. Urang babalik deui gerakanna pembahasan nu urang kuari keur nyorang kana pembahasanana nyaeta tina isyarah-isyarah. Dina bahasa jurumiyah horenganan bisa dipakai isyarah kana ilmu hakikat. Amerika karak nyaritakeun bab doang yakni babul hal al-halu huwal ismul mansubul mufassirul imam bahama minal hayat. Kos kitu mah pengajian budak karak mondok mah ja Zaidun rokiban rokibul farasa musarrajan lagi itu Abdullah rokiban wa mas badalika trek geus gitu beres orok bawa gaji kos gitu ieu mah geura al halu wal ismu
ternyata isyarahna hal eta al-wasul fadlah sifat anu fadlah nu mentak disebut fadlah lantaran sifat eta mah pamer ti Gusti Allah jeung malulu kurnia lil muridin as-sairin bagi jelema anu ngarepkeun usul ka Allah nyukruk jalur mapai tapat para salafus sholihin anu ku Gusti Allah ditaekeun min halin ila halin wa min maqamin ila maqamin lain nang urang nang Allah naekeun urang mah teu daya teu upaya lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu leumpang urang moal diangkat jadi wali urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali sebab naon sebab aya ikhtiar satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan guguli bedan naon kitu ngaranna bubulik bekan dina syariat bae pan urang naik tah kana hakikat teh ngaleungitkeun ikhtiar. Teu bisa urang ngaleungitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngaleungitkeun ikhtiar. Jadi ikhtiaran ge ku urang ku ari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu. Urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain. Urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar. Ikhtiar urang teh naonan mun kurang diamati mangan teu meunang langsung notog urang ninggalkeun ikhtiar. Urang balik ngaji di dieu tek bae datang ka imah ka ulan tapan teu muka warung lah sajan muka warung ga ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae geus kumaha Allah bae pan jadi kieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu ye wah sana lain deui ka atuh geura dahar lah sanajan dahar ga ku Allah henteu disebutkeun mah sebuah bae tanaga mati Allah lah geus mal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu ka dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu mele beas pasrahkeun ka Allah bae ye pan jadi kieu ye wah tah lain kitu metakeunana lain kitu jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna nu lain hakna kudu dipicen awal neuk micen ikhtiar. Nafsu aya urang contoh nafsu dahar nafsu nginum nafsu sare eta teh kapan kudu dibere kudu dicumponan hak nafsu cak Kangjeng Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna atuh bikeun atil haqqa kulladzi haqqin bere kulladzi haqqin haqqah urang ieu lapar aya hak lapar dahar nafsu dahar cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna ceuk syariat bae sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta ceuk syariat heula cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangeunahanana sesenangan dahar tuh sia de urang hayang nginum dahaga lah ulah nginum cenah eta saupa tuh modar sia ngewel bisa di dinya hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kullah haqqin lihaqah hok geura bikeun supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga enakanana talazulna sesenanganana istima'na tamatuna ta eta nu ulahna jadi aya dua setiap urang dahar aya dua didinya aya hak dahar aya sesenangan nginum aya hak nginum aya sesenangan pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana pamajikan aya hak pamajikan urang teh biologi pan urang teh atuh ye atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot. Nah eta teh kabogaan hak ngan eta sesenangan leuleuyihna nu teu meunang
mantap diatur adab-adabna. Jadi lain berarti nafsu lain kan dibunuh teu meunang, diatur nafsu teh ya. Nah mantap supaya orang bari dahar ge inget bae ka Gusti Allah. Hiji ulah sesenangan dina daharna, ulah enakan dina daharna. Ieu mah nyumponan hak dahar awak mun teu make sangu nisbat di Indonesia leles niatan jang ibadah pikih keneh tapi wari praktekna melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget bae ka Gusti Allah. Urangna ti Allah ku Allah ka Allah. Inilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Eta teh rumus tasawuf eta. Dipake kutang korak Golkar eta. Rumus tasawuf eta dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Teh podol sero. Ieu teh ti Allah ku Allah ka Allah. Tah, kos kitu terus urang. Emang teu ngomong eta sangu ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dahar. Kapakur jadi urang teh bari dahar teh temen sakira-kira henteu bakal dijadikeun kakuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubah ieu urusanana. Kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atulah tah ngomong. Setiap urang dahar teh tah sangu ngagerokeun urang, lauk ngagerokeun urang, nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureuyaan. Lain cak sangu, cak lauk, cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa. Nah, teh eta urang kos kikituan kos tak eta teh ngaranna hal. Itu jadi hal nyaritakeun hal. Berangkat urang tina dahar aya hal. Mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal. Wasful fadlah. Nu tadina mah biasa ku ari mah ku Gusti Allah. Ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa. Tina hiji makom kana makom nu lain biasa. Mulai urang tina dahar, tina nginum, tina pake, tina sare. Terus sare lamun henteu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun. Sanggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus. Cukup bae ngampar di handap. Mantap ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae mah. Keur ngaji ge hees bae mah. Nyaho tarekat nyaho ahli setan tah mah. Eta kos kitu lantaran izin ka Gusti Allah. Isin urang neuleuh spring bed, neuleuh kasur terlalu mewah. Ingat urang ka kuburan, di kuburan mah eueuh ampar-ampar acan. Teu pantes jeung teu layak awak urang. Can boga makom, can boga darajat, monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang, memuji ka awak urang. Urang teh terlalu menghormat awak urang, ngajauhan urang jeung Gusti Allah. Urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah nama aja selalu deket ka urang. Tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid bahasa Gusti Allah. Aing mah deket bae adapun sia ka aing terserah sia. Setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang, na ieu teh makin jauh urang. Begitu urang deuk make sapatu, deuk make sendal teh layak asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad. Aing mah pan kiai. Eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah. Begitu urang deuk make baju itu pantes urang mah pan mulia. Masa DPR make baju na kos gitu, batik dong. Woi, itu pantes atuh teu make batik mah. Eta lah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah. Lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah, terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan. Etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah. Datang ke mana urang menghargai diri urang, didinya lah letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah. Nu mantap ai satung can bisa mah can bisa eta ngajauhan urang make Samarenda. Secara lahiriah mah mantep jasa horeng secara batiniah mah ngajauhan urang, ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara Samarenda jauh urang jeung Gusti Allah. Sebab naon? Urang kurang menghargai Gusti Allah, menghargai ka diri urang dipakean Samarenda abeh necis.
matches. Seberapa hargana baju? Iya mah 100.000. Aya ieu mah 200.000. Beda kok beda. Ieu mah dipakeun ngeunaheun. Mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing mun make nu 300.000 hiji mah leuleus kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna tah aya bahasa dideuleuna. Karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah. Berarti kan urang menghargai diri urang. Jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus. Eta teh ceuk zahir kos kitu, batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah. Kahalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang. Ka urang menghargai urang. Jadi supaya urang teh hargaan, cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang. Semakin teu di mahal-mahal awak urang, semakin deket urang jeung Gusti Allah. Semakin tadi mahal-mahal semakin deket, semakin deket jasa. Geus teu dianggap awak urang deket jasa, menu mantak urang teh ngahiji jeung Gusti Allah. Ngahiji teh bahasa teh teu meunang kurang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu meunang. Aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk, pan Gusti mah khaliq, masa makhluk jeung khaliq kudu ngahiji pan mukhalafah lil hawadis. Nah, dek dibawa ka dia, sasar sia guru. Mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar. Teu meunang tah urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe, can nyaho jeung can boga perasaan. Teu meunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu meunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan eprak nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Janji sehidup semati. Gombal teteh. Bohong teteh. Eta kan perasaan eta tah kuari di Gusti Allah keun. Eta mah kan kasih sarwiti tah mah kos kitu mah. Kuari di ka Allah keun rasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal berarti ndek kumaha ngomongna mantak bahasana wahdatil wujud sasar lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud teh lamun ku urang endek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah jasana jan ku kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan nu mantak ngabahasakeun tarekat di anu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun tarekat bahaya cilaka sia saha guruna kuari batak si haere guruna ieu kudu nu mursyid oh alhamdulillah cenah kula geus ijazah tarekat tamat cenah sabaraha saminggu di sakaliguskeun bae lah di fotokopi eta na ge je tarekat si kos kitu tah mah ngaji amil kos kitu mah atau surat undang. Tak bisa tarekat bajalin Gusti ditata supaya leungit perasaan sorangan. Mantap kudu boga guru na teh anu paham hawa nafsu. Geus ieu nafsuna dina pakaian, guru nyahoeun. Pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian. Ieu nafsuna nafsu dahar, nafsu daharna nu kudu diucutan. Supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang. Ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraanna nu kudu diolah ku guru teh kos kitu. Ieu mah nundutan bae keur ngaji ge. Nah iya. Nah iya ya, sia mah geus naek cek guruna. Aing ge sok nundutan bae. Berarti geus turun ka sia ieu kuari. Nah eta kos kitu tah. Ieu keur carita gambaran-gambaran bae. Jadi lain sambarangan norekat nah eta teh keur carita hal ndek menempuh peda cek di dieu. Al halu teh hal teh wal ismu teh al wasul fadlah li adahu muhabatun tak eta teh pameret ti Gusti Allah nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat atuh urangna ge dibere nu teu berangkat mah teu dibere aya ge jarang disebut murad teh jarang ya tetep murid henteu 1000 hiji nu dimurad ku Gusti Allah tetep murid lantaran naon hesen mantak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyahoeun nya nama datang diangkat bae kan ku Gusti Allah diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali hese nya deuk ti mana mimitianana hese tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun deui ulah kitu kieu
tak kudu dileureulan nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian pakaian cak guruna teh pakaianana ieu lain sakadar hak make pakaian pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna ta eta anu bakal jadi siksa lain maksudnya disiksa heulanan sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah kahalangan ku bagusna lantaran nyana menghargai dirinya supaya bagus tak eta kos kitu tak eta piceun heula beda jeung kieu lamun kitu mah nyana mah teu hayangan boga anu bagus lain deui sebab jana mah pan teu usaha cicing bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore ieu mah pangmakekeun bae tah misalna bib ka bib rozak ternyata jore ieu mah kiai pangmakekeun bae abdi mah hayang bil berkah bae oh geus atuh teu nanyakeun sabaraha teu nanyakeun kumaha geus dipake bae teu jauheun dirinya bahwa eta teh bagus atawa ieu mah emang ayana ge nu bagus henteu naon ja teu hayang bagus teh ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hakna make naon nutupan aurat jeung adab beres geus ka dituna geus teu boga perasaan teu boga teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganana sakadar nutupan hakna pakaian masalah apa kos kitu mah urang boga kendaraan anak jore kuari ngahaja ye mengamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur darajatna geus teh datang ka luhur tangkal kalapa ye wasa ragag bisa ya asana ye teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik Avanza jore teh kos kitu mah minimal Fortuner eta ngamulyakeun diri urang ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh ta jeung Gusti Allah jauh tadi misalnya geus boga Fortuner teh je teu bagus yo mendingan Polpo bagus Polpo nu anyar teh dempok sakumaha urang Karawang insyaallah ngagidegna hebat dasar lamun aya gejlugan teh nyoy pan aya mobil nu di imah urang mah hulu ka luhur ngancul ka luhur aya teh mah kadeu lain di nyoy ya kumaha harga atuna naon ge. Nah, berarti kan orang mending meuli Polpo bae menghargai diri tina Avanza ka Fortuner jauh Gusti Allah meureunanan aya bangsa sekitar samarhalah mah tidak Fortuner ka Polpo wow tamati masri ka magrib jauh beda jeung kieu dia mah pangmakekeun bae cenah kiai kula boga bili manya ge hayang saudara teh babil barokah bae jadak kula mah ieu teh mere teh pangmakekeun ku kiai parenti ngaji parenti naon kitu ngaranna ziarah dan lain sebagainya masalah henteu dihayangan ku urang henteu dimaksud ngamulyakeun diri urang ayana kos kitu jeung boga perasaan Avanza Kijang Fortuner jeung Polpo akur bae masalah jadi tinggal kumaha hate urang menghargai apa henteu urang ka diri urang satungtung urang menghargai urang berarti harga Allah kurang tadi dia bulak-biluk da ieu hal ye siga da ieu satungtung urang menghargai diri urang harga Gusti Allah di diri urang kurang ku penghargaan urang ka diri urang kumaha sih ngomongnya tuh kan gitu eta lah nu ngajauhkeun hijab eta ikeur carita di kendaraan carita di pakaian carita di dahar urang naik mobil lapar ya beuteung geus aya hak tah hak kudu dicumponan ye yuk tadi dia baik warteg demah tuh kunaon emang atuh teu pantes urang meluhur derajat ieu mun diomongkeun kan kos kitu tah mun diomong ulah di warteg atuh warung Tegal beres tah mah tuh tetangga aing ge aya urang Brebes urang Tegal ulah mana tuh teh lah kurang bagus sama restoran anak kos gitu deuk dahar dengan restoran nu bagus emang nu deuk diasupkeun kursi emang nu diasupkeun meja sangu nu diasupkeun lagi tah menghargai urang ka diri urang sakumaha jauh urang jeung Gusti Allah ieu keur carita hal heula deuk ngarobah hal tina nafsu ieu teh mimitina berangkatna matak nafsu lah diopedan heula ye atuh aya nu deuk diasupkeun sangu mah ulah neuleuh mejana ulah neuleuh korsina ulah neuleuh restoranana atuh asal aya sangu bae geus bae warteg ulah hina warteg mah harideung jelema ge iya restoran lah ulah kunaon emang pelayanan deuleuh Gusti lalaki terasa mah waduh neng aya tah nu rumbe da ieu di deuleuh urang
bagus kurang bikang nama kolot wah barang rek lewat iya non iya gimana nelayan iya di dia kelas urang nu kos kieu mah mantap kakarak datang doang nih nangis aya nu mawa kos kitu teh tah buku di hareup teh make pulpen ieu na beureum maju sadieu ka dieu ka handap pingpina putih iya kelas urang ye silakan Pak minumnya mau apa Pak aduh kelas tinggal kelas di dunia mah naik urang teh tina kelas warteg naik ke kelas restoran biasa naik ke kelas naik ke nomor 1 dunia mah luhur jelema kabeh memandang istimewa menurut Allah jauh makin jauh sebab menghargai urang ka diri urang tah ku penghargaan urang ka diri urang sakumaha urang menghargai diri urang berarti urang teh aya berarti diri urang mulia dimulyakeun ku urang sorangan dipapantes ku baju nu mahal dipapantes ku kendaraan nu mahal dipapantes ku restoran dahareun anu mahal Allah berarti tersita coceng teteh ka hak Allah sebab di jero hate urang aya nu dipake ka cinta jeung pake ka resep sarian Allah baju teh kendaraan teh dahareun teh jauh Gusti Allah mulai sholat orang Allahu Akbar beuh eta polpo mah ieu non lampuna tukangna bagus hebat teh eta nu kuari mah aduh dibandingkeun jeung Mercy bagusan polpo Mercy ge bagus sebenarnya mas waduh eta nu kuari teh naon Hyundai bagus teh kos Alphard bae gede deui sabaranya hargana di mana eta sih juit sabaraha poe eta teh urang ngamun meuleunya pan keur salat sih aya transaksian segala datang ka mana ngahargaan diri urang ngahargakeun diri urang nah ieulah eta lah pangkat urang di dinya Allah datang ka leutik teu kadeulean ku terlalu menghargai urang ka diri urang. Nah dina ilmu tarekat teh supaya diri urang ulah dihargakeun ku urang sepelekeun awak urang akurkeun jeung tai kotok akurkeun jeung tai embe akurkeun jeung kocomberan nu matak diciduhan tiis bae diciduhan urang siap bareng di dalam nu ciduhanna gadis bari senyum mantap tenang lagi cek urang teh aduh tak ieu teh ngahargakeun urang ka diri urang eta lah hijab nu matak ngeunaheun jasa ge salat ngeunaheun jasa Allahu Akbar eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang atuh nikmat ngeunaheun salat teh Allahu Akbar geus ulah make usolli ka ditu mah usolli teh salat kaula berarti nyana teh ngaku aya diri eta mah kos kitu mah salat sapinah cuma salat sapinah tah mah geus mulai ti engke zuhur geus ulah usolli aya jadi Muhammadiyah sana ieu tarekat lain ada lain sunah lain jadi Muhammadiyah kajajade deh ulah urang mah keur syariat mah syariatna biasa usolli mah keur dongeng jelema nu luhur pangkatna atuh emang geus jeung Allah bae atuh datang ka dieu Allahu Akbar geus teu make Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat bar teu gitu atuh sanajan di kitu-kitu ge urang di Allahu Akbarkeun we hese bae teu kena lain pakom lain makomna encan boga hal can boga makom hese kaca kiai cenah kudu disakaliguskeun Allahu Akbar tungtungna mah ai salat aing jadi tantenya japan kuduna mah jipan isa aing Allahu Akbar Allah nu agung balik deui lah Allah sejak kaula fokus kos kitu mah eta teh salat jelema TK ulah balik deui Allahu Akbar jadi tantenya tungtungna masih utek-utekan di dinya tapi mantap ai lain makomna mah biasa bae heulanan biasa bae urang ngagelegerkeun usolli siap dan hari incan datang ka makomna mah tetep hese bae mata ieu keur carita gitu menang diseriuskeun lantaran ditiru engke bakalna asal ditiru urang robah engke urang teh encan datang ka dinya geus nurutan di dinya bahaya
Ieu mah saeutik-saeutik bae teu kudu kikituan heuran. Ieu bae tah meminimalis. Ulah keterlaluan urang ngahargakeun diri urang. Panjelema anu ngahargakeun diri mah mending nu sugih nu susah ieu mah. Aya jelema susah, aju asa kasinggung. Pasya. Ku aing manang-manang dibeli sia ku aing hulu sia. Pugunya nana ge dahar hese. Ngomong dibeli hulu sia. Pan aya nu sugih onam sia petatang peteteng di hareupeun aing. Sia jeung pakaian sia jeung imah sia diborong sia ku aing. Mejeuna kan nu sugih mah sakalian sombong. Ieu mah pugunya nage isuk dahar sore henteu. Aja jana kurang diharga. Goblok sia tengah hargaan ka aing dibeli jeung hulu sia sia ku aing. Pugunya na nginum ge hese. Bana teu takabur mah kos kitu tah. Ulah terlalu menghargai diri urang gerage. Setik bae setik. Mentak carana cek Imam Ghazali sarua jeung Tuan Syabdul Qadir. Mun urang meuli baju ieu sabaraha hargana? 300 nu ieu 200 bae. Tah kos kitu teh deuk mulai gedeketan berarti Allah. Mun ditanya kunaon emang eta nu mantak 300 kana 200 ulah kieu oh duitna atuh lain deui eta mah tabana atuh berarti tabah nafsuna mah tetep lain kitu atuh ieu mah nu kunaon eta nu mantak teu izin lah ka Gusti Allah teu pantes ja awak urang mah kos kieu mah nya make nu mahal-mahal ieu bae tah bagus tah ngadeukeutan tah Gusti Allah trek kitu tah rumus tarekat teh kos kitu rumus hakikat tarekat melalui hakikat terhadap hakikat teh Allah ngadeukeutan teh aya deui meuli baju ieu sabaraha ieu ieu mah 150 nu ieu mah 200 tah nu 150 bae 3 atuh sarua atuh aleuyan jana bebeja ka pamajikanna ieu mah 200 teh meuli ngabeulina ngan hiji anu 150 mah kabeulina 3 banding ieu mah nya leuwih loba nya tuh atuh bloon teh mah bloon keneh sarua ieu mah lain kitu turun tina 200 kana hareup 150 emang teu aya deui kitu duit aya mah aya ngan lah teu kudu nu mahal-mahal ja awak urang mah kos kieu ieu pejabat lain urang mah profesor lain insinyur lain ja urang sapira di masjid ka imah di masjid ka tah kan bagus tah kadengena ge ngeunaheun kan kana hate sedep kadengena aja cak pamajikan ai teu kapake mah duitna ka dieu tuh jang kula pan hinak deui bae ka urang hideuk norekat teh hese jasa nya jeung urang nya jeung pamajikan sararial jasa. Aing kudu mah lain kitu pan, dibikeun ka pamajikan. Tah, geus. Aing jang kakak, henteu kalau aing mah ngesieun ka Allah bae, ka hayang menta ka sia. Sak pamajikan ribet dibare mah dibere ngedeuk dicokot deui. Hese, kos kitu teh hese lain lalagan tah. Turunkeun. Geus, ieu sabareu teh 150 nu ieu mah ngan 70 bae. Kunaon emang terlalu menghargai diri. Geus beuki deukeut Gusti Allah. Deukeut Gusti Allah. Dahar di restoran itu bagus teuing teu bagus urang mah teu sapira urang eta bae tadi dah itu ge bagus teuing eta bae tadi nya teh mah warteg geus malah teh sangu-sangu keneh ja warteg ge itu cak pamajikan dasar pelit oh bener tungtung mah geus ka haji di dinya ulah mah di ditu pan misah jeung pamajikan aing gara-gara nasaup jadi misah ya hese jasa hirup lu bantaknya ulah ketergantungan satungtung aya ketergantungan piceun ketergantungan anak urang kayak tergantung ke pamajikan ieu pamajikan berarti henteu mawaan ka akhirat teu mawaan deukeut ka Gusti Allah ketergantungan urang ka pamajikan serahkeun pamajikan kumaha hayangna geus ente anak-anak situ ai penting mah biasa ngahiji ieu mah urusan kos karari itu tah geus pokona mah sakadek nente pokona aja teu bisa diatur sebab naon nu mah dituturkeun bae urang ngajauhan ya aing Gusti Allah anak teh teu bisa nuturkeun urang kok kadaanan hudang ti peuting mah atuh salat telanan geus sakali 2 kali 3 kali lantaran urang puyeng ku anak bae pasrahkeun ka Gusti Allah sabodo sia aing geus ngadidik ka sia aing deuk ngayakeun diri aing hayang deket jeung Gusti Allah kudu siap kos kitu norekat kudu siap jasa kos gitu jadi nu mantak loba nu teu ngurusan anak kadeleuna teu ngurusan anak geus ngan teu bisa kadena ala kadar bae sebab naon ieu hate ieu bahaya pasrahkeun ka Gusti tawakkaltu Allah
pakaian geus diminimalkeun ku urang, kendaraan geus diminimal lagi mah barang jadi kiai ngagedean mobil lagi jadi ngabagusan bener pun. Jadi berarti gajauhan yang Gusti Allah teh kos kitu teh. Ieu mah keur carita teu bisa hate ai bisa mah masalah. Bisa mah masalah. Gus Dur teh mobilna BMW di jerona teh korsina ngan saukur opataneun sok itu gedena BMW opatan. Lantaran nyana jangan ngajojor di jero mah nya kos kitu tapi pan wali. Keur carita sompralna bukti nyatana di zarahan. Lamun lain wali moal bisa dizarahan embung urang boro-boro ka Gus Dur ka abah urang teh hayang urang zarah. Iya di sisi dari Gus Dur loba maka embung urang zarah. Tapi kan di zarahan pan geus urang dibahas ketika aya seorang ulama, ketika aya seorang manusia maot urang hayang zarah kadinya lain sembarangan aya naonan di dirina. Ternyata begitu dibuka utuh tanda kewalian. Nah aya ieu mah keur carita urang keur lalagaan bae layaripul wali ilallah ieu mah keur carita lalagaan bae. Eta pan di duniana nya presiden, nya mobilna BMW gede deui. Kadang-kadang naik Alphard nya nama, kadang-kadang naik baby band deui. Aduh, aju main hotel bae pan deui. Atuh urang ge meureun daek jadi wali kos kitu mah tah. Hayang urang ge wali tapi kos Gus Dur. Belum teh coba urang mah. Urang mah nu di deuleu kesenangan apa hatenya na teu dikodok ku urang. Apa hayangeun nya naik mobil kendaraan gitu. Apa hayangeun hotel masuk. Eta mah kaayaan situasi bae mesti datang ke hotel anu lantaran meeting di anu, mesti datang ke hotel anu lantaran musyawarah di atuh, mesti datang ke Senayan lantaran iku situasi teu hayangeun jelema. Ketika nyana kanyahoan teu hayangna dilengserkeun, mun dipertahankeun bisa, lantaran nyana teu hayang geus bae dipurgeun bae. Tuh, nah, iyalah diminimalkeun ku urang kuari mah. Sagala rupa diminimalkeun. Geus make bakiak teh setelah urang tafakur. Tina beli anu hargana 5 juta turun kuari teh. Kayeni atuh tina beli kayeni. Beli lalaki yeni. turun ke sendal biasa ya turun deui ka Lili sendal merek Lili lain haji Lili turun deui ku ari mata asana luhur teuing make sendal Lili ge make sendal capit swallow luhur teuing swallow ge make buatan bojong make buatan bojong ge luhur teuing ku ari make bakiak terakhir tapi ku ari mah make bakiakna tasawuf jeung make bakiakna anu ngetren ieu mah hayang sohor abeh pajar tasawuf atuh lain deui. Jadi eta kele barangna dipake ku sieu mah bener tasawuf setelah tafakur jeung muraqabah. Embung mahal teuing, embung bagus teuing, embung trek deui nu panghina-hinana adalah bakiak. Beda jeung urang, meuli bakiak tah. Ayo nurutan kiai. Kiai ge sok make bakiak, urang ge make bakiak geus abeh pajar kiai urang ge abeh pajar pan, lain pan. Nah eta mah lain deui, ieu mah asli make bakiakna teh ngahinakeun diri di hareupeun Allah, hayang darajat Allah. Nu ieu mah nurutan teu jadi nu ieu. Terjadi tak eta teh kos kitu beda teh. Ieu mah kiai mah make bajuna bagus tapi menang darajat indallah. Ieu mah make bajuna bagus tapi menang siksaan ti Gusti Allah. Belain deui. Naon? Hatena encan diturunkeun. Turunkeun coba hatena. Ieu keur carita hal angel keneh ieu. Ieu keur carita tak eta didinya kuncina tah. Ulah terlalu menghargai diri urang, datangkan dicoba ku urang. Andai kata batur ngomongkeun urang tiis bae urang mah. Sabang nu mantak marah ge pan aya harga. Si eta ngomongkeun aing, emang kumaha gitu? Aing budak teu ngahargaan ka aing. Goblok meureun pan aing harga aing mah miliaran. Jual coba ge awak aing. Eta teu ngahargaan ka awak, berarti ngahargai diri jauh jeung Allah. Hayang deket jeung Allah datang ka boga perasaan eueuh nanaonan. Contoh Kangjeng Nabi Ayub. Kumaha emang? Cak setan Gusti Ayub mah ibadah sote atuh bener bae hartanya nama jujung kelan salat ge tah mah hayang maju tanina buktikeun ku aing cek Gusti Allah janjana mah karena Allah buktikeun coba setan Gusti cak setan teh ya dibeulem hartana tek sugan robah Kangjeng Nabi Ayub teh Allahu Akbar cek Gusti Allah setan aya harta nu nyasa salat keneh henteu salat dah cak setan tamanya nama demi keluarga anak tamanya nama ngadoa ge jang anak yang keluarga lain jang Gusti tamah
begitu Kangjeng Nabi Ayub keur nyantai anak raga kabeh paeh kabeh. Kumaha ta Kangjeng Nabi Ayub? Allahu Akbar. Setan? Ya, cek Gusti Allah teh. Aya keneh anak nu nyasa. Masih kana ibadah teu? Masih. Dah, tamajang diri sorangan, hayang sehat, hayang bagus, hayang hebat, hayang kubatur pajar di istimewa. Ya, buktikan ku aing sia. Cak. Bere buruk sok wabeh awak. Allahu Akbar. Allah, setan? Awakna geus kubak we rajit Gusti. Masih ibadah kayak Allah masih. Naon deui? Jaheunya. Jaheunya. Jadi geus dileungitkeun, harta leungit, anak leungit, awak leungit, tinggal qalbu doang. Allah. Robatan teu? Henteu. Naon eta nu mantak? Teu menghargai harta Kangjeng Nabi Ayub. Teu menghargai keluarga Kangjeng Nabi Ayub. Teu menghargai awak. Leungitkeun Gusti awak abdi. Acurkeun awak abdi. Abdi tetep ka Gusti Allah. Tuh, lamun urang menghargai awak, kakarak lieur saya teh dokter atuh. Dokter. Itu menghargai awak urang kan berarti. Jauh tah urang jeung Gusti Allah. Urang mulai guys, tek bae muriang, moal ka dokter lah aing mah pugu nyeri. Atuh ari makom syariat mah ka dokter bae. Henteu ngaluhuran urang da sok engkena pugu di makom-makom syariat. Tuh, kunana da borok. Atuh lain ka dokter ge mung lah kajeun keuna kulaleur bae. Sia ngeunaheun, tah tetangga sia baueun. Atuh kajeun lah keuna baueun. Pan eta tungtungna mah ngahinakeun ka diri sorangan, lain ngahinakeun naon kitu ngaranna ngateungeunahkeun ka batur. Aya bae babaturan karo yeuh, kan teu meunang urang ngateungeunahkeun ka batur teh. Tuh, jadi aya lain makomna mah ulah. Nah, kuncina hayang boga hal, kuncina hayang boga makom, nafsuna urang disaetikeun heula. Datang ka teu menghargai diri. Dakang ka mana urang menghargai diri urang, didinyalah urang jauhna jeung Gusti Allah. Ketika urang geus teu menghargai sama sekali ka diri urang, harta teu menghargai. Urang teu ngahargaan harta, urang teu ngahargaan keluarga, urang teu ngahargaan awak urang, didinyalah deukeut jasa. Henteu kudu ku Gusti Allah dicokotan. Sanajan aya ge ulah ngahargai bae, sanajan aya ge anak pamajikan ulah menghargai bae. Sanajan aya awak urang bagus ya ulah menghargai, bentukna syukuri ku urang ka Gusti Allah, deukeut urang jeung Gusti. Tinggal ngutak ngatikos gitu doang tah. Tah, mulai henteu aing ngadengikeun mah ya. Coba aing dek praktek lah di imah ya. Coba ge praktekkeun ku urang. Datang ka imah. Mak. Dahar ye. Geus tadi dinya aya. Di deuleu kurang bandeng aya daging ayam aya daging. Di mana ya? Berkata tetangga. Tadi ngaji ulah terlalu menghargai. Berarti ieu jang ibadah, geus daging hayang ge lah tahan, daging hayam hayang ge tahan. Naon ieu nu hayangan teh tempe doang. Lah aing jeung dahar jeung tempe bae. Bagus tah. Cahuap dua batungna. Tengina si kuring teh ieu. Aduh aing perang jeung daging ieu aing ieu. Lah aing geus bae sacomot bae. Mulai geus eleh tah berarti. Eleh tah perangna tah perang. Usah saha ieu lah. Padi mah jeung nafsu nu neuleuna Allah. Urang geus ka daging ka dieu cek Allah tuh. Tadi mah ende kan. Cek Gusti Allah ende kan. Bari mah eleh kan. Mau loba-loba Gusti. Comot. Beres deh daging ge jepet-jepetnya daging hayam kumaha rasana nya. Ieu nang tangan amat bangunna daging hayam ye. Di kamari eueuh ku ari aya lah keur ayam mah saeutik bae lah. Eleh tuh. Ku daging hayam eleh teh kaya sayurna ieu sop tungtungna mah kabeh atuh mah lain perang kos kitu ngaranna tak eleh perang ku nafsu ngaran ya masyaallah hese jasa pokokna sok anu bagian sok tapakur jeung muraqabah mah merenung bae kieu bae masyaallah ku hese-hese teuing mentak tengah peuting teh daripada salat mendingan merenung salat urang teu husu can bisa husu mendingan kos kitu. Sok gerah mandi, beres mandi ngalah wudu, cicing di kursi, bari ngarokok, merenung. Rangda teh geus aya teh encan. Atuh lain merenung hayang ngaran. Tah eta hese jasa, hayang meunang derajat ti Gusti Allah teu sambarangan. Berarti hasil perang jeung hawa nafsu. Engke jelema anu geus perang jeung hawa nafsu menang aya tandana.
tanda kawalian teh di bejaan ku guru kahiji ieu kadua ieu katilu ieu jadi geus teu mang deui mantap bisa nyebutkeun luhur tah pangkatna kunaon eta lain saluhur-luhurna aya tanda lain sakadar teu dahar lain sakadar teu nginum kadang-kadang daharna gembul kadang-kadang nginumna loba tapi kok bisa nyebutkeun cak kiai teh nya luhur tah aya tanda tangan tanda eta lah nu teu meunang dibejakeun sama sakali sanajan keur ngaji lamun nu can beat teu meunang dibejakeun sebab engke nyana bisa ngawali-wali ka batur pugu dirina bobolokot tandana teu meunang dibejakeun haram tah ngabejakeun tanda nu eta mah tah ngan lamun nu geus beat dibejaan ku guru tanda kahiji eta nu matak lamun aya guru ka muridna naek ka budak atuh nyaho naekna aya tanda tah eta naik ta tahap kadua aya tanda satungtung encan aya alamatna mah atuh encan ditaekeun ku guruna dia aya tandana tanda eta lah nu khusus di kalangan ahli thariqah son wajannya na istimewa puasana tahajudna hari henteu sulukna mal aya tandaan kajen ku kumaha ge atawa nyana suluk ngan encan datang teu aya tandaan tah eta teh perang jeung hawa nafsu mah datang ka maot beda jeung perang jeung musuh dah eta menang jeung elehna bakal kanyahoan ku tandana jadi urang ibadah ka Gusti Allah ketika urang naik tina syariat dek menuju hakikat di jalanan ku thariqah engke cahaya-cahaya nu datang ka urang eta terjata aya sababaraha lapis hiji cahaya intibah disebut waridul intibah kedua waridul yaqzah katilu waridus sair nomor keempat waridul wisol datang geus ka ditu urang ti syariat teh urang satungtung bersyariat mah kieu bae disebutna ulama syariat kajunting jago jasa ngajina tafsirna jago fikihna jago hadisna jago pokokna geus hebat geus eueuh bae tandingna satungtung urang di syariat bae ceuk Imam Ghazali disebutna ulama udunya ngaranna ta julukanana sebab utak-atik urusanna fikih malulu sadekeun fikih mah eta teh ngutak-atik urusan zahir ya saya disebutna julukanana ulama udunya mufti dunya qadi dunya ulama udunya kitu bae cek Imam Ghazali kajenting jago jasa fikihna boga kitab lagi timimiti anu leutik datang kana gede jasa ulama dunya bae nanya masalah timimiti nanya masalah nu leutik datang ka masalah nu gede ulama dunya bae ngaran-ngaran ulama fikih mah tetep bae dunya bae julukanana urang lamun betah bae di dinya sakikituna bae sakikituna bae geus tah geus tah moal bisa nempo kana jerona hate moal bisa nempo kana jerona hiji perkara moal bisa sakikitu bae sebab tahkum bizahir wala tahkum bisarair fikih mah sakikituna bae geus nek naon atuh ngahukuman jero-jerona nu zahirna bae ulah hararese teuing pikir mah kos kitu mah hese ikut takatik teh zahirna bae satungtung zahirna kitu gitu bae geus dunia nu kos kitu mah geus urang lamun belajar fikih bae urusanana engke kana dunia bae artina lamun urang ngaji Quran dibeli ku batur teh tanaga ngaji Quran urang ngajikeun di kuburan beunang fikih mah kos kitu urang ayeuna magahan Al-Qur'anul Karim dibayar urang oh masalah fikih mah kos kitu Haji Pudoli geus lainnya bae geus eta kos kitu dunia udah fikih mah kitu bae terus bae ulah fikih mah satungtung pikih mokos kitu bae mantak engke ieu di akhiratna dikhawatirkeun ulama kos kitu mah tah
kuari ngageser seetik hayang ngarasakeun sakumaha ucapan Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis shalat mencorong mata hate kaula nikmat jasa di jero salat lantaran poho kana sagala rupa qurratu aini nyongcrok hate fis shalat di jero salat ku ngeunah-ngeunah teuing tahayang urang teh kuari menelusuri ucapan Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis shalat kudu kumaha tuh piceunan atuh kuari ieu panyakit-panyakit nu aya di jero qalbu. Nah beat kuari urang neangan guru lah berarti urang kuari mulai menuju ke hakikat dengan jalan thariqah gurula kudu geus nuwis usul ilallah guguru urang beat tak siap dek ibadah siap bener sok geura ya perem nundutan beat sikitu heran geus nya tah sia tah geus tamat tah sia geus beat di aing nya mencet kebo tarekat ka mencet kebo aduh ieu kudu dibari make mahar 100 gram 100 gram ya bejan babaturan sia besi aya neuk milu bawaan ka dieu ayo beat jeung aing 100 gram lamun teu boga 150 ge kajen geus hampura geus bae lamun teu boga 50 sabogana sia emang janaon gitu mama yang kawin deui torekat si kos kitu heran lain torekat batu geus kudu ulah aya kaitan jeung urusan pitayeun torekat kudu nu geus usul neangan guruna anu geus teu hayangeun kana dunia teangan kurang cik coba di kulon cik coba di wetan cik coba di kaler cik coba di kidul satungtung guruna beuki kana ka dunia ulah beat urusan thariqah geus kudu nu anti dunia teh hese urang neangan guruna urangna siap guruna eueuh guruna aya urangna teu siap atuh mah bisa teh datang ka irah ge tapi kan guru thariqah mah teu kajahoan cek abah teh mah sia mah ulah sok aya ulah sok sieun-sieun ya hese kadang kapanggih jeung guru tarekat bapak barengan jeung sia kadang mah bahar dahar bareng jeung sia kadang hees bareng jeung sia ih atuh ya teh teu kajahoan tabah geus rahasia Allah jadi sia ulah bingung-bingung engke ge aya boga bagian mah boga bagian ke ge aya bawa ka harti tabah guru tarekat mah kos kitu bareng kadang dahar bareng kadang urang samobil bareng kadang-kadang kitu sare je pada tuh bisa gitu guru tarekat di mana-mana ge di mana-mana ge ke nyahona teh ketika urang tah aya keajaiban lain keajaiban bisa hiber lain tapi ulah ningali keajaiban bisa hiber urang manggih jelema bisa hiber wah ieu meureun wali ye atuh ulah itu salat bajang naon ulah atuh cara tilok dahar urang Belanda gitu dahar ngadahar roti bae atuh ulah aneh kadu teu dahar ulah keajaiban gitu mah lain be keajaiban kumaha atuh engke ge lain deui lirik matana ke di mana aya jahe mantep hese geus kos kitu mah pokona mah kege kajahoan ku sorangan ieu kajen ku kumaha ge ieu kajen ku kumaha tak selalu sok aya petunjuk we tuh sia ada ku guru mah kanu tuh sia ada ku guru mah kanu teu sambarangan sebab naon Kangjeng Nabi Musa ge deuk guru hakikat ku Gusti Allah dituduhkeun tuh guruna di ditu di mana bawa geura lauk ka ditu cicing dinya di mana leungit lauk engke aya balik deui sia ka dinya leungit balik deui engke ge aya Khadir di dinya yang nuduhkeun Allah nang nuduhkeun Gusti Allah mun di Jakarta teh tah guru sia mah tuh di handapeun jembatan tukang sol tah eta nang nuduhkeun deui panetetan mantak singa deui basa tukang sol eta kitu bae selalu kos kitu baheula aya di NTB di NTB teh aku batur besok di ome beku budak leutik ke kukudaan jeung budak leutik tak ka zamanan tak abah mah tah keur ngora keneh tak kasih eta disebutna si teretet urang NTB ye nya nama lamun anon teretet minta ku budak leutik disebutna si teretet
enggak saya aya naon-naon gitu kos gitu beta ngomong na tadi NTB teh atuh dipake kakeureuyan ku budak kanyawan anak ketika aya sesuatu anu sulit dipecahkeun deui nya bebeja kanyana nyana ngadoa kunaon jadi hasil maksud coba bae ke urang ngadoa ya Allah teteh hese akhirnya mah bandi guruan ku sababaraha ulama nyanana mah atuh sanggeus sakanyahoan istimewa leungit tidinya mata leungit tah ti lembur eta mah pindah ka nu sejen wali mah kitu bae asal geus kanyahoan bae asal geus kanyahoan pindah pan aya Habib rojak mah lain begitu kanyahoan wah Habib teh atuh tah hese kualian waktu menang kanya mungin ya nama kanyawan. Nah, kuari geus beat, mulai dibere zikir, tafakur, muraqabah, khidmat. Opat pesak itu hayang jadi jelema luhur mah. Opat perkara. Zikir, tafakur, muraqabah, khidmat. Sakitu doang. Sakitu bae kajeun guguru ka Irak, ka Iran, ka Arab. Nu asli mangan opat bae geus dibukukeun dikitabkeun ku ahli thariqah dek timbul ti Imam Ghazali dek timbul ti Imam Kusyairi dek timbul ti Imam Syafi'i dek timbul ti berbagai guru-guru thariqah dek ti Syekh Abdul Qadir dek ti kitu Kiai Yusuf dek ti kitu nan Maroko na eta Abu Hasan Asy'ari kabeh opat bae hiji zikir dua tafakur tilu muraqabah opat khidmat sakitu bae ngan ke zikir timimiti zikir jahar zikir khofi zikir napas tapakur nangke timimpi tapakur awal aya genep naik tapakur kana 12 engke aya muraqabah awalan nu 20 ke naik intisari tina 20 khidmatna kumaha cak guru bae percis sakumaha maid di leungeun gosil geus kos kitu jadi eueuh hidmatan mah atuh moal jadi-jadi wali lantaran naon henteu bisa di diri urang ngatur urang teh aing teu takabur tah henteu coba dititah ku guru tah bersiam tah gali namun urang boga rasa bo aing dititah kitu can jadi kuduna geus endek ka Allah padahal mah tapi diukur ku guru heula hidbak teh tak kaguru lamun geus ku guru geus luluh jasa titah kieu daek titah kitu daek kieu kitu guru ge nitahna teh geus macem-macem bae geus nu aneh-aneh bae. Nu aneh-aneh teh anu urang anu di luar pemikiran urang nitahna. Tah jieun sumur geus sia tah. Geus dijieun sumur. Salah teh sia, kurang gede, gedean deui. Gede teuing pindah sia, moal anggeus-anggeus. Sebab lah henteu dimaksud sumurna henteu dimaksud, nu dimaksudna ieu ngabdikeun diri, ngahambakeun diri. Dek dibilukeun mah ka Gusti Allah. Urang mah lain yang sumur beneran juga ditu najat pam napang neangankeun ku sia ulah jat pam satelit eueuh duitna neangan atuh sia tuh kitu tah aja dipake sia na mah ulah milu mandi nya aing bae tah mah Firaun tah mah kos kitu mah di luar lain maksud dunia mah lain mun nyeun empang teh dimaksud empangna nyeun sumur teh dimaksud sumurna lempang sia ti dieu ka Banten balik deui ka dieu ulah make sendal pijeun teh sendal sia pijeun ulah make sendal geus engke lamun lempang bae teh make sendal di jalan meuli sendal kanyawan tah ku guru kanyawan tah guru tarekat mah lantaran geus usul kanyawan ke balik deui ka dieu dicarekan sia kita ulah make sendal meuli goblok sia cik aya Mamat nyaho ti man lah ulah ngomong naon sia balik deui sia ka ditu balik deui teu dimaksud gitu teh jadi naon ya sadar pan urang mah ieu kuari teu bisa sadar teu bisa sadar salat bege salat urang mah teu sadar bahwa urang keur salat Allahu Akbar kunci motor di mana nya kayak asa di luhur lamari asa BPKB-na di mana geus aya nu nawar 5 juta aduh teu sadar keur salat teu sadar gara keur salat jelema mah di luhur sajadah make asyhadu na ge make asyhadu aya jelema kalah-kalah teu sadar keur salat tah hayang supaya sadar bahwa urang keur salat menikmati babacaan urang kumaha carana thariqah ngaranna
Bismillahirrahmanirrahim. Urang sadar urang keur maca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadar bahwa urang keur maca alhamdulillah. Eta hayang kos kitu teh hese. Kuari mah coba aing ke zohor mulai. Coba ge. Cek jana mah babari meureun. Coba Allah Akbar sadar bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hujan deui teh moalnya. Tadi geus aing baseuh, azana baseuh deui. Kakarak we liwat bismillah doang. Teu sadar urang keur salat. Tak ieu toriko teh hayang datang ka hakikat. Nyadarkeun diri urang keur salat, nyadarkeun diri urang teh keur maca Quran, nyadarkeun diri urang teh keur ngaji, nyadarkeun tah keuna sadar dina saah-saah nu ditentukeun ku Gusti Allah, urang teh sadar keur kos kitu. Kan urang mah hese deuk sadar ge, urang keur kieu bae di bangku. Henteu sadar urang keur di bangku, keur di kursi henteu. Cet bae pikiran kali itu teh ke Bandung. Ge ke diranca ekek teh sok banjir. Ranca ekek dinya tah. Terus pikiran urang keur di bangku, teu sadar urang keur di bangku. Anak teu sadar urang keur di bangku ngalamun bakalna. Tah ilmu tarekat teh miceunan lamunan kos kitu supaya per detik per menit teh inget ka Gusti Allah, sadar urang keur diuk, sadar urang keur salat, sadar lain zikir kudu Allah-Allahan balain. Sadar bahwa urang keur diuk, gunakeun ku urang pake inget ka Gusti Allah melalui tafakur, melalui zikir, melalui maca Quran. Inget bahwa urang keur maca Quran, urang keur baca sholawat, urang keur maca sholawat lagi teu inget bahwa urang keur baca sholawat. Tah miceunan inget di luar nuku urang keur dikudukeun ku Gusti supaya fokus tarekat darah. Kuari geus urang boga guru zikirna ye sia awalan mah kieu bae zikirna nya. Awalan mah ye maknana ye tafakurna siang ke ai peuting hudang memeh zikir sok atau bada zikir tafakur heula walaupun hanya setengah jam. Kieu carana morokobahan ku anjeun inti percis sakumaha ngintipna ucing kana beurit. Kitu surah guru torikot teh. Jadi berarti kumaha fokus da ieu ge pantengkeun ka Gusti Allah. Dibere urang teh eta bag-bagan muraqabah teh ieu keningkat ieu sok rasakeun geura rasa hidmatna ka guru, sok ladenkeun awak urang ka guru. Satungtung guru encan tah eureun terus ngaladen ka guru. Andai kata tita ulah salat ge ku guru berani. Kos kitu berarti tita ulah salat ge berani bae. Dumantak Muhammadiyah mah tah cenah ajaran mikung tah kos kitu mah. Cek Muhammadiyah, cek Persis, ieu mah keur carita, moal aya nu tah eureun salat. Moal aya ngan paling ge kieu engke guru tarekat teh, begitu rek berjamaah sih bola berjamaah. Ulah ti itu bae gawean. Geus gawean. Ke ditingali jam 2, kadinya deui ngan teh. Begitu banana rek bebeja ulah ka salat, cenah teh eta bae pager bereskeun lah. Sering geus mepet jasa jam 2, jam 3, jam setengah 3 kadinya. Ya geus lain iya urang geus empot-empotan bae kaburu moal di salat aduh teu dicoba bae tah ku guru teh kira-kira bangsa 10 menit deh geran salat sia gitu amo mungkin nya urang lah sakalian mah ke jeung asar. Jadi guru teh kos kitu teh pokona mah nyeri hate bae urang lamun guru boga guru tarekat teh nyeri hate jasang ke lain lalagaan urang hayang ka dieu ulah kanu masyaallah. Ketika orang resep jasa ka dia diulah. Kang ngaji. Urang keur resep jasa ieu ngaji Fathul Muin nikmat jasana ngagurukeun. Ka dia sia. Eureun sia ngaji Fathul Muin ganti bae ku Sapinah. Aduh, makanya Sapinah mah sana henteu tertarik jauh tulisanana pan. Ai kitu mah Fathul Muin aya nang di ucu cari ingin tulisanana. Ai bisa mah henteu neuleuh tulisan bae. Eta dibelok-belokkeun gitu. Naon sebab besi nafsu ngaji Fathul Muinna. Besi nafsu ngaji tafsirna, besi nafsu ngaji alfiahna, besi nafsu hese. Ejing ahli torikoh mah hese satungtung aya nafsu nyana mah henteu bae. Sebab teu ngabutuhkeun murid henteu mun ngaji. Padahal mah bisa ditamatkeun alfiah teh 2 bulan 3 bulan henteu, kadang-kadang sapotong bet. Datang ka jelema ngaromong, mumul amat teh si kiai. Hajeun.
urusan jeung siapa sebab aing mah jeung Allah sebab ieu ngaji teh urusanna lah jeung sia jeung Allah satungtung make nafsu eureun kos kitu bae eta mah hese mentak geus teu loba nu teu kuat eureun lah kunaon angel katamat lolos ya neangan guru kan itu encan ge ngaguru asli kakar ngaguru kikituan dan lagi geus teu kuat encan ngaguru asli aju boga pikiran asa moal bisa ngaji ya aing nuturkeun kiai eta mah boga pikiran kos itu pindah jago tang ngaji teh anyana lantaran ngudag-ngudag pelajaran jeung nafsu ai si ieu mah anu ngeluk bae dirinya sorogan ge lapjiatun teu tamat-tamat lapjiatun di hadapan guru mah menang 5 wajah keluar bae 7 asa datang ke waktu tanawa sama iatu balik deui geus hese bae geus ngaji diseungseurikeun ku babaturan yes ya ngaji di dieu pindah sia pindah geus kacaritakeun mah si itu ngaji ka mamana geus jamul jawa mah geus pinter si ieu mah upek-upekan amil jurumiyah mah baralik we ka ditu sok sia didoakeun ku mamanya amalkeun ilmu saeutik ge didoakeun anapan make batin geus amalkeun sia nya kunaon anu teu bisa ngaji kapake muridna aya manfaat luar biasa nu bisa ngaji jamul samsia ukudul juman ngan saukur mamawa SPPT batur jadi calo deh kemah ese diukur bongan tadina tak eta teh kos kitu teh hararese jasa urusan ada urusan batin Masya Allah mantak aya nu saya mau pindah-pindah saya guru geus di dieu bae bisa teu bisa kajian di dieu bae aya manan daripada sia Allah di kabamana geus bodoh ese sebab lawan nyana geus neuleuh hese teh urusan geus kitu mah guru-guru ahli Allah mah hese diudag ku urang lantaran nu diudagna sadarna ieu budak geus sadar mah deuk kumaha geuningan kitulah nu mantak kok murid anu mah jarada kiai padahal teu sabaraha bisa ngajina murid anu mah sakitu palinterna kok hese jadi kiai aya rahasia Allahan nah kuari hidmat leuy anu hese teh hidmat ka guruna anu mangga sadaya-daya abdi mah kumaha cak guru ari can beat mah bisa bae kos kitu ngan henteu ngajalur tapi lamun geus beat mah kudu jasa nah ieu engke terus zikirna tafakkurna muraqabahna jeung hidmatna geus aya sakumaha panitah-panitah guru baik tina zikirna engke diperbaiki lain kitu sia zikirna nganyahoan tapakurna kurang sia engke kanyahoan teh sebab naon hasilna di deuleu sebab tahapan eta bakal ngabentukna kos kitu mun cara nyieun kueh mah mun geus diaduk-aduk tah bakalna kos kitu lamun geus ditagenkeun bakalna kos kitu lamun geus dibuka bakalna kos kitu teh sarua adonan teh kos kitu teh budak 1 tahun 2 tahun kitu kitu bae berarti aya kasalahan ye can ngabentuk nah briefing deui mantak aya halqoh teh riungan khusus para ahli zikir nah diperbaiki engke kadeuleu oh tah jadi mun cara pepelakan mah ke panggil nu ieu mah teu can jadi nu ieu jadi nu ieu taekeun nu ieu mah encan kajian teuing bareng ge kajian teuing bareng atuh teu bisa lantaran nyana encan sih ilmu pan ieu mah ilmu jiwa pan ieu mah ilmu diri disebutna ngaji diri atuh hese tamat bae diri na kos kitu teh keneh bae mah jalain ngaji fotokopian ieu mah atuh kudu diterusan pakai diri ieu mah riakna datang ka mana ujubna datang ka mana ngaleungitkeun etana datang ka mana si ieu mah bisa naik si ieu mah encan bae si naik deui ieu mah encan keneh bae jalan di tempat bila perlunya nama nol besar terus teu naik tah iyalah tahap 1 naik tahap 2 naik tahap 3 naik tahap 4 naik ieu mimiti awalul ahwal teh horenganan nyana aya waridul intibah tina tadina sok nongton TV eureun nongton TV na tina lalawora salat sunahna geus lain nyaritakeun nu fardu ieu mah urusan kos kieu mah urusan fadilah jeung sunah fardu mah geus teu kacarita tah mah jan nu syariat ge fardu mah terus ieu ieu geus babna bab sunah jeung fadilah babna geus bab ngaraksa mata ceuli kegiatan-kegiatan ibadah tadina sok nonton TV kuari eureun nonton TV na batolah
tadina lalawara dina salat sunana kuari giat tah intibah nu pertama hal waridul intibah hal eta ngaranna perubahan teh ngaranna hal nu tadina sok nonton TV kuari henteu hal nu tadina teu giat salat sunah kuari giat hal nu tadina mantah salat likum kuari mah nyana daek tas mantah salat teh diuk heula besah du jasa batur geus baralik nya nama diuk kana nundutan al tagarada tah jadi kuari mah tegep geus teu kudu hese-hese cak nu neuleuh geus budak rada bedanya kunaon salat sunahna urang ge kabehan boga penilaian eta geus kakarak hal anu pertama tah aju lamun ruang riung nya nama tirok loba omong aju lamun kita nonton TV bareng nonton TV nya da aja henteu sorangan bae meureun di kamar nonton jadi geus kabehan ge kakarak kita tahap awal bae ge warid nu ke pertama geus beda halayak rame bakalna penilaianna geus beda ari anu encan dibere waridul intibah mah atuh akur bae nonton berjamaah segala rupa berjamaah batur hees nyana molor atuh beda atuh cak batur teh jeung siapa jadi kiai-kiai keur gitu akur jeung aing jeung akur bae non beda tuh jeung sia dahar aing dahar sia madang atuh akur bae aja sia ngopi aing ngopi sia ngarok malah balobaan sia ngarokona je malah aing ge sok diajakan ku sia nonton TV malah mah kadang-kadang ceknya na weuy sararepi amat urang tren main remiu ieu mah ulah duitan ngan lalagaan dok jatuh sarua betul jeung aing ji naon bedana tuh jelema ge teu ngabedakeun sebab hal tuh tapi lamun aya hal kakarak sahiji doang ge ye waridul intibah bakal geus beda lantaran nyana tanabuh nyana eling ti mana kaelinganana eling nyana teh tina batalah jeung taksir ila halil jiddi wat tasmir yatanabbahum min naumil batala wat taksir nyana teh hudang tina anggur-angguran nulir teu beda jeung sare tina PPK lalawara nulir teu beda jeung sare kuari kana halil jiddi wat tasmir giat jasa ibadahna pohara jasa unggal manteu salat pardu memehna qobliyah ba'diyah kemudian atuh terus jana ngayakeun wiridan sorangan di imah maca Quran kadang-kadang Senin Kemis ge terus puasa boga duit ala kadar kumanehanana leuwih tina dahar jeung nginumna bikeun ka fakir miskin ka keluarga bageur pamajikan engke ka haje lain deui nya jadi kuari rada beda ye mencurigakan nih eta kitu kakarak tahap awal panggilkan ku guru deh bagus ya geus jadi atuh geus saud guru da geus jadi naik kieu ye tahap kadua kieu nya ye zikir da ye tek napas takos kieu sia ade lain deui jeung nu awal atur ku sia teh encan datang ke kopi biasa kade atur ye ku sia tah maknana ieu kita fakur da kieu tah tek muraqabahna kieu nya tingkatkeun khidmatna geus aya perintah ti guru giat anu luar biasa jadi kosnu ego dina torikoh mah kosnu ego padahal mah deuk ka Allah keun lain kepentingannya lain kuari mulai ningkat warid nu kadua datang tina anu pertama naik kuari mawaridul yaqzah cahaya ilahi Rabbani yaqzah anu nyorot dina hate manehanana ke seluruh awakna payat tanabahu hudang min naumil goplah ila hali dzikrid daim tata dina mah sakadar kitu bae cara tadi salat fardu qobliyah ba'diyah zikir kuari naik tina sok aya poho di tengah-tengah antar salat jeung salat ba poho ka Gusti Allah antara eker itu dan gitu Isa kasare aya poho ka Gusti Allah kuari mah dieusian poho eta teh panyakit jauh ka Gusti Allah supaya zikir terus
lantaran geus dibere modal nah zikir kieu napasna kieu selalu inget ka Gusti Allah kuari mah inget bae ka Gusti Allah geus bae terus zikir bae geus sadar diri beda jadi geus bisa ngabedakeun warid anu kadua ge antara zahir jeung antara batin artina engke dibere nyawa ieu mah awak geus teh roh urang jeung awak urang beda roh mah roh kadaharana lain zahir mah zahir kadaharana lain atur ku sia urusan roh nu mantak tah napasna asupkeun napas zikirna eta teh kan keur nyaritakeun masalah roh kuari roh teh geus terisi dicoba dina salat roh teh ngarasa nikmat rindu nyebut Allah teh rindu nyebut Al-Qur'an teh rindu nyebut bangsa peribadahan teh rindu aya rindu roh teh hayang bae lapar sakumaha urang hayang nginum dahaga urang teh lapar sakumaha urang hayang dahar aya tak eta teh dahaga sarua roh ge jadi aya satu kenikmatan zikir teh ngeunaheun roh teh ya mulai kuari tina goplah sok poho ka Allah kuari dan waridul yaqzah payatan bau eling hudang min naumil goplah ila hali zikir daim kuari terus-terusan zikir lantaran aya ngeunah atuh mun teu ngeunah mah mal bisa dipaksakeun kos kitu teh mal bisa rumusan mah mal bisa jadi ngeunaheun jasa merenung muraqabah nginget-nginget Gusti Allah teh naon karesep urang zikir ngeunaheun jasa zikir ka Gusti Allah teh zikirna geus deuk mana la ilaha illallah ngeunaheun deuk la haula pokoknya inget ka Allah lah indek la haula wala quwata illa billahi indek la ilaha indek istighfar penting zikir ka Gusti Allah terus we dieusian jadi per detik per menit engke aya ta poho astagfirullahalazim poho aing ka Allah rindueun zikir teh roh teh rindueun tak kana zikir teh hese ngaleungitkeun rindu ngeunaheun amis hese tah lamun geus amis kitu nu batak lamun keur sare ge keur sare teh urang gegeraan kacaina ge gegeraan lantaran ngeunaheun jasa tah ngeunaheun teh salat kesadar salah tah sia ditegor tah aya panegor seakan-akan urang teh okos keur ditegor ku Gusti Allah salah atuh sia jah ibadah mendek ka aing atuh aing di WC aing aya di salat aya pokona sia inget ka aing atuh eta teh jawuduna ge ditaku aing tenang we ulah buru-buru mantak nya nama endek berjamaah ge tilok gegeran lalauna datang ketinggalan ya Allah da aya ieu inget ka Gusti Allah kicep dan Gusti Allah denge ieu saha nu bisa ngadengekeun eta kan hasil tafakur jeung muraqabah sehingga boga rasa ieu mah tuh aya sora asup ka dieu ge dan Gusti Allah ieu kemudian mata bisa kucap kicep bisa deuleut nang Gusti Allah ieu eta kan dina tafakurna tah kemudian ku urang diasikeun ke zikirna kana roh ngeunaheun roh teh nikmat salat bakal sadar sangkilang aya nu talagudag sangkilang aya nu gandeng eta mah urusan ceuli zahir eta mah rame urusan mata zahir tapi ketika roh difokuskeun ka Gusti Allah emang aya nikmat ieu ya seakan-akan misah awak jeung roh mah roh awak mah awak ngeunaheun Allahu akbar roh ngeunaheun bismillahirrahmanirrahim eta sadar aing teh keur maca bismillah sadar bahwa keur maca alhamdulillah sadar geus atuh itu nu mantak teu karasa aya orai aya nanaon teu karasa sebab keur teu diurusan awak mah di urusan roh ieu yakzoh teh yakzoh waridul yakzoh tah goplah teh leungit geus teu aya nanaon dina urusan zahir mah sabodohan jadi aya suara-suara di luar teh teu kadenge aya nanaon geus teu kadenge ieu Allah wae Allah sadar urang keur Allahu akbar sadar tah sadar biasa sok geura coba terapkeun salat zuhur Allah bismillahirrahmanirrahim bismillah ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah candahar sebenarnya Allah mulai gaco pokoknya engke ge kadeuleut tah ku jelema anu geus khusuk jelema aya nu khusuk kadeuleut khusuk ajeun kuku wanita rohan khusuk tah si eta teh eta situ henteu situ henteu atuh mantak ke Khalil Bangkalan ka guruna atuh manehanana begitu salat maghrib nyana seserian bae ge seserian guruna ngambek bae ge pan ngambek guruna seserian beres salat saat tadi seserian cekeun kula seserian ganggu sia sok adik sok kunaon make seserian yang serikeun sia nya kunaon atuh di hate mama aya sanguan
je pan sia nyaho orang keur salat tadi mama teh inget ka sangu dan mentak ge langsung Ki Holil mah tuh dicium tangan ku guruna masyaallah kadeule ku Ki Holil tuh eta Ki Holil keur masanten kene ya kari masyaallah di Tuban tak keur masanten di Tuban kadeule ku Ki Holil Bangkalan tah masyaallah jadi kadeule ringkak-ringkak ke ku ahli Allah ih betek sing hade ge jeung ahli Allah mun mentak mun kapanggih jeung ahli Allah raksa kolbu lantaran ngocomangna kolbu kanyahoan ieu kakarak datang ka waridul yaqzah wallahu a'lam